Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kaum muslimin muslimat jamaah sadayana utami keluarga besar Abah anu dina danget ayeuna janten wasilah urang kempel di haflah mubarakah. Mugia ieu patempatan sadaya anu ngait kana ieu pangajian sing dicatet janten saksi jaga DP kiamah sing ngadukung ngarojo midamel amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ieu raraga diayakeun khususna ku para personil ti awit 2012 diniatan ngajaga kalimah nu bakal moal leungit nepi ka poe kiamat. Nyatana kalimah la ilaha illallah. Sabab kalimat eta teh koncina lamun urang hayang asup sawarga. Kurarasaan sim kuring saumur jadi budak kasep can pernah manggihan can pernah manggihan katerangan agama mere kunci neraka. Anu dibikeun ku agama teh justru kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci na sawarga teh kalimah la ilaha illallah. Ieu teh saking koheman deudeuhna Gusti Nu Maha Suci, saking koheman jeung nyaahna urang dibekelan kunci supaya bisa asup ka surga. Matak Nabi aneheun jaga lamun umatna loba nu ka neraka. Nah bet panah nu dibikeun teh kuncina surga geuning becaricing candukul aya di ta aneheun jaga poe di poe kiamat. Apanan pangajian nu dibahas teh la ilaha illallah kuncina surga. Nah bet barang ditingali ku Nabi geuning merentulna di neraka. Padahal Gusti Nu Maha Suci can pernah mere nyaho kunci neraka bungkeul kanana jiga naon. Urang teh ieu teh keur nyekel pageuh bisik poho kunci nu bakal awet nepi ka poe kiamat. Kalimat nu moal bakal leungit. Sebab kecap nu sejen mah bakal leungit. Lamun kuring misalkeun disebut kasep, misalkeun imah disebut kasirihan. Lamun kuringna eueuh kecap kasepna ge leungit. Lamun aya jalma disebut bager, jelema nu bager leungit, kecap bageurna ge leungit. Jelema disebut presiden, begitu leungit presidenna, kata kalimat kecap presidenna ge ngilu leungit. Pinter, bager, somea, berehan, kabeh bakal leungit. Anu nyesa naon? Kalimat nu bieu. Nu matak sok ngadenge urang kecap kalimatu hakin alaiha nahya wa alaiha namut wabiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kalimatu hakin kalimat anu hak bener. Alaiha nahya dina eta kalimat urang hirup. Wa alaiha namut jeung dina eta kalimat urang maut. Wabiha nub'atsu jeung ku kecap kalimat nu eta urang bakal dihudangkeun dibangkitkeun jaga di poe kiamat. Ti hirup nepi ka maut, ti maut nepi ka asup ka poe kiamat eta kalimat masih aya. Jadi nu awet jeung kecap anu bener mah ngan kalimah la ilaha illallah. Ta kikieuan teh ieu keur ngawet-ngawet kecap nu eta bisik poho. Lamun rek niat ngawet-ngawet kecap nu eta harta banda beak teu panasaran sabab nu bakal nyalametkeun kecap nu eta. Muga-muga we ieu kecap teh awet dugikeun ka urang jaga dihudangkeun deui di poe kiamat. Amin. Ngasuh budak beak harta banda asal kecap eta awet dina hati budak tong ngarasa jadi rugi. Tong ngarasa jadi rugi.
Mata kuring mah pang bangga-banggana lamun budak keur salat geus ngadenge ngecapkeun amin nalika kuring imamah. Mahal teh lur. Budak geus daek tajuk mahal. Nu matak ditajuk sing pengabdi ka mecakeun misi budak mecak di tempat sejen. Halo. Halo. Ieu mah ditajuk molek saeutik dicarekan. Marantong satengah ganggu wae keur nudutan. Atuh mecak teh budakna di tempat ulin dabongan ditajuk dising-sieun ngaji sing mecah ameh teu betah di lalajoan kira-kira betah dina waktu keur ngaji naon sabab ngawetkeun kecap la ilaha illallah orang bangajak ulin budak teu mimiti 17 18 di Papai nepi ka Jogja di Jogja balik deui ka Surabaya niatan ngawetkeun kecap la ilaha illallah nu aya di hate budak sabab budak nalika lahir geus direkamkeun kecap nu bieu di adanan di komatan aya kalimat la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah kalimat nu bieu urang hirup kalimat nu bieu urang maot kalimat nu bieu nu bakal maturan jaga di kiamat larangkeun saalam jagat kabeh ditinggalkeun nu ngingit cilik kalimat nu eta tanu matak niatan urang ngawet-ngawet kalimat la ilaha illallah usaha niat ngawetkeun kalimat la ilaha illallah bisnis duit saloba-loba niat ngawetkeun kalimat la ilaha illallah ambe sumanget maca la ilaha illallah sabab urang mah kakapungan ibadah teh kapangaruhan ku kaayaan paek dalam duit mah sumangat salatnya dinepikeun ka takbir repak pletok satu keur loba keneh di goa nepikeun ka heureun eusi duit lumayan aya tu takbirna ge Allahu akbar satu loba giliran satu geus rada bea duit teu madang sahuap takbirna ge geus bedalag Allahu akbar ya gimana mina Assalamualaikum modelan urang mah dahar sing tegep ameh ibadahna tegep duit sing loba ameh ibadahna ge loba sabab urang mah hirup teh masih keneh ka pangaruhan ku kaayaan tak jadi sakali deui sanajan teh diniatan ku reng-rengan ipal mas ngawet-ngawet la ilaha illallah da kuring anu disebut pamimpin bisi ginding teh meureun anu mokojoanana diniatan ngawet-ngawet kalimah la ilaha illallah borong-borong ka dieu borong-borong ka ditu ngulipok saunggal lembur kasabarana teh gubernur teh 380 kali ngaji rencana nu nyelap sautak saeutik ieu teh ameh teu poho kunci jaga di kiamat rek asup ka surga tinggal putrek we da geus boga kunci kaden tong nyokotan kunci neraka mah teu dibere nyaho nananehna urang sok colon geus nya kunci teh nyaho tempat ti ayeuna geus pikasieun tapi cing tirilingnya ti ayeuna ngimpi neraka di lemur batur ori digano mah insyaallah teu kudu bebeja coba heula ayeuna geus can waras jadi sakali deui salat ngawetkeun la ilaha illallah malah salat teh hitung-hitung ngaitkeun ibadah urang kajenting ngapurudul ibadah saloba-loba eueuh salatan sarojeng boga dahareun dan iwadahan ka bawah mah nyesal mah jadi wadahan ku salat teu hese jeung teu lila salat dengan lohor geda urang mah ayat 5 menit aya 5 menit ukuran kiai orang mah 2 menit ge jeje tapi aneh bin ajaibnya loba keneh di Australia mah nu candaikeun salat di Australia kali di mata kudu ngomong cek kuring ngomong aneh da teu lila sajeuna teu matak pegel justru matak tenang hate tapi geuning bet kabina-bina hese nanya halo kabina-bina horeamna can nukul setengah jam di gardu da kuat
Diuk 5 menit ditajuk, udah geus siga asupan rek ngaguling. Anehnya, di Australia mah bejana. Padahal mah Gusti Nu Maha Suci waktu dengan sakedeung urang rasaan kuring ujug-ujug geus perjumaah dijimat deui ampun. Pararangi dijeungeun angger we beungeut teh loba. Asa tere, dunia mah asa tere. Jadi ngawetkeun kalimah la ilaha illallah teh rupa-rupa cara ku ngaji ku salat sing awet ngan kade Nabi titip salat kaum muslimin jamaah sadayana urang ngalap barokah dawuhan Nabi masih kene bab nikah Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat sareng parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu ari nikah sunnati eta kebiasaan kaula. Kanjeng Nabi nikah tapi khusus eta mah keur Nabi. Lamun Nabi gaduh istri salapan khusus keur Nabi. Da motif nikahna ge beda, alasan nikahna teh beda. Beda jeung urang mangan hayang nuturkeun sunahna wae. Padahal sunah teh loba. Termasuk mawa tongkat ge sunah, lain peda gering, lain aya elmuna ieu teh tempat wae. Lamun tongkat diakurkeun jeung nu gering, Nabi Musa melah lautan keur gering da keur waras. Halo? Dibeberi ku saha geuning? Dibeberi ku cucungik Firaun. Lumpat jak-jak da keur waras geuning mawa tongkat. Wa yusannu akhdul asa fa innahu da'bul anbiya. Sunnah mamawa tongkat ieu teh kebiasaan para nabi, lain pada gering lain coy. Jadi aya dalilna kuring pepeujeun sunah kawin teh sanggup atunya sunah mawa tongkat da sunah teh loba. Halo duha sunah lin benar salat ti peuting sunah. Dulu eta mah teu digarawean da capek. Qiyamul lail sunah, aya mah butang mah lain qiyamul lail Faman maka sing saha jalmana raghiba eta hewa teu seneng teresep si jalma an sunnati tina sunah kaula. Falaisa maka teu aya si jalma minni ti golongan kaula. Saha jalma hewa kana rumah tangga, hewa kana kawin dikaluarkeun ti golongan Nabi. Paingan sok pidato nyebutkeun moga-moga urang kalebet golongan Kangjeng Nabi. Sabab loba pagawean nu matak jadi sabab urang kaluar ti kelompok Nabi. Di antarana benci kana perkawinan. Kajen can payun tong hewan. Tah. Misageun kuring can payu ah mending hewa aing makar ulah mon. Tangke gemeuna ari ngomong amin. Amin. Ane da ieu teh jamaah jimat loba nu lengos lain hiji. Teu kapilih-pilih. Loba randa. Saha jalma hewa kana kabiasaan kaula cek Nabi lain ti golongan kaula. Dikaluarkeun ti umat Nabi naudzubillah. Sedangkan lamun dikaluarkeun ti umat Nabi cirining teu diaku ku Nabi. Lamun geus teu diaku ku Nabi rek nangeuh ka saha urang lu? Nabi Adam teu sanggupeun. Lumpat sakabeh jalma Nabi Adam
lamun tadi aku jadi umat Nabi rek minta tulung ka saha cuy. Nabi Adam kekepesan da rumah boga salah teh cik ukuran Nabi. Sebab kesalahan leutik ukuran jalma mulia mah dianggap dosa. Kebiasaan anu cek urang mah biasa, tapi nalika dipigawe ku jalma nu luar biasa eta dianggap luar biasa. Bila kadar ngadar buah kuldi, tapi kusabab memigaweuna Nabi dianggap salah. Nabi Ibrahim kungsi dianggap bohong, padahal cek ahli bahasa mah lain bohong. Dumeh kungsi ditanya man fa'ala hadza bi alihatina, nah geuning pangeran urang bet ieu tara rubang ieu. Pangeran nu leutik ngagolepak nya sawet pangeran nu pangbadagna. Bari di kang kalungan kampak kapanggihan eta nu ngarusak teh Nabi Ibrahim. Dicalukan ku Raja Namrud, a anta fa'alta hadza bi alihatina, ari anjeun ieu nu migawe ngahancurkeun pangeran kami teh Ibrahim. Kumaha jawabna? Bal fa'ala teh cek bahasa Arab namanya nu migawe Ibrahim ngan lahiriah kalimatna teh disebutkeun kalimat nama kabiruhum hada nu pangbadagna ieu. Jadi lamun diruntuykeun kalimat nama nu migawe teh titik ieu nu pangbadagna. Nabi Ibrahim mah merenya oh ieu nu pangbadagna lain ieu nu migawe. Ngan disangkana nu migawena teh ieu nu pangbadagna. Kusabab kecap itu eta dihitung dosa. Sok lamun diantrupkeun jeung kabiasaan urang. Urang mah lain bohong deui. Bohong we. Na mimi boga keneh duit. Mahika naon duit sakitu panan kamari geus mulai PM. Ngabejaan kamari geus mulai PM, henteu da balanjana mah. Acan budak jajan unggal nu ngaliwat. Kamari pan bapa minta udud gayam hayang Samsu. Biasana Apache we. Mahika naon duit saana. Padahal mah dina kutang nyelap keneh teh. Bohong lain. Bohong tante. Cek urang mah teh dianggap biasa. Nabi Ibrahim kabeh kekepesan, Nabi Musa sakitu rongkahna teu kuateun ngabela urang umat manusia nu daekeun jeung nu bisa ngabela teh hiji junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mata wayahna cek Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah teh kebiasaan kaula, jalma nu hewa karena kebiasaan kaula dikaluarkeun ti golongan kaula. Ngan lain sinara sepeun kana kawin da aya patokanana paling loba sabaraha? Paling loba sabaraha? Ece? Cipai paling loba salaki ece kawinan sabaraha? Ulah hewa kana sunah Nabi. Kajen teu bisa kawin oge satujuan 4. Paling loba boga pamajikan teh 4. Lain minta kawinan lain. Ieu mah sunah Nabi aturan merek lamun arek 4 paling loba teh entong leuwih entong. Gua ge da cangkeng saya. Berenaya salaki hayang kawinan deui teu wani balik Jumaah dunya khotib nyebutkeun mun ajeun hayang ngamulyakeun umuka inung maneh 3 kali atuh balik we bubar Jumaah budak teh dituntun ta ku bapana ujang pangbejakeun ka emak teh tadi ge khotib teh nyebatkeun umuka inung maneh 3 ujang bejakeun ka emak maneh jeung atuh pamajikanana kabenaran keur masak sayur lodeh terong keur ngahiriban telong cek budakna teh mah cek bapak teh pibarang nyarioskeun khutbah Pak Ustad masjid hari kitu nya cenah nyebatna teh umuka jadi mana teh kudu 3 cek indungna bawa terong ka hareupeun bapak maneh ieu lamun hayang dibagi 3 kudu dikumaha bari bawa pesona ka ditu ku maneh teu dirining ti budak
Bapak cenah cek mah teh ieu tah terong ieu lamun aya dibagi tilu kudu kumaha. Coba mana teh geus kan itu balik itu jadi sah. Kemudian sieun digeureut teh ya. Sate. Ada ya. Ulah ari ngewa mah kajeun urang teu panuju ge nya memang aya kebiasaan Nabi salapan istrina. Apal teh? Ibu Khadijah, Aisyah, Zainab, Hafsah, Zainab bintu Jashin, Sofia binti Huyai, Romlah, Maria Al-Qibtidah, Sofia binti Huyai salapan. Apal tilu be tilu sok nu tilu apal teh apal tilu siki hiji Khadijah geus terkenal itu. Aisyah merendah make lagu namanya. Maria. Terus tadi Hafsah. hari Syahrini nu saha eta? Salapan istri Nabi. Tapi jadi ayah khususiat, ayah spesialisasi pada melan nu teu tiasa didamelan ku umatna. Nu midamel eta pada melan khusus Nabi hungkul. Sapertos di nu alit. Nabi tara batal wudu upami tos kulem. Nabi mah tibra bobo, tapi gugah bobo terasalah teu wudu deui naon wal ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam panonna mah sumuhun beureum tapi hatena mah nyari. Eta mah ungkul Nabi nu midamelna urang mah teu bisa. Da urang mah boroning hees keur beuntak ge hatena mah beureum. Da buktina ditanya mah sok kagegepegan aya ari tadi ngobrol naon. Berarti cirining molor gitu. Matana mah beureum. Hari Nabi mah panon beureum hatena wudu teu batal lamun tos boga kulem keur Nabi urang mah patah. Nu ngabatalkeun wudu teh diantarana sare kulinon deui pantel kulit. Malah aya nu matak jadi bingung mah lamun antal kulit jeung pamajikan batal. Pan bingungnya saliwat. Naon sabab ari pamajikan mah lain muhrim. Anu teu batal teh lamun muhrim, ari muhrim teh jelema nu teu beunang dikawin sabab dulur anak, adi, lanceuk, indung, mitoha, incu sampai ka handap tuluy teu batal eta. Ta muhrim ari pamajikan mah lain muhrim, ceuk Imam Syafi'i tau we antel batal wuduna. Ceuk Imam Malik teu batal sabab dalil dina Qur'ana teu nyebut kitu. Jadi dalilna mah hiji teh. Dalilna mah hiji ngan ku sabab beda jelema, beda ulama, beda hasil penafsiranana. Aula mastumun nisa. Halo? Halo. Kali beratnya ini. Aula mastumun nisa, aula mastum teh lam atawa lamun maneh paantel. Ari ceuk Imam Syafi'i paantel teh paantel nya paantel tel paantel. Ari ceuk Imam Malik eta mah bahasa kiasan maksudna mah lain paantel tapi berhubungan suami istri ngan diperhalus bahasana ku Quran aula mastum atawa kalian menyentuh istri teh cek Imam Malik mah bersetubuh jadi paantel mah teu batal. Dalilna mah hiji ngan beda interpretasi beda tafsir jadi beda hasil hukumna. Arek nyokot nu batal nyaho dalilna nyung. Kami marek nyokot nu teu batal nyaho dalilna empe. Da hukuman teu hiji fikih teh ngatikana opat madzhabna ge ngan ulah dicampur-campur. Apa dicampur-campur model kieu. Ceuk Imam Syafi'i lamun paantel kulit jeung awewe lain muhrim batal. Heeh? Heeh. Naon sababna disebut batal? Sabab wuduna Imam Syafi'i mah babari. Teu pasaka cara Imam Malik. Imam Malik mah wuduna teh pasaka. Naon pasakana? Kudu digosok. Lamun ngumah leungeun kudu digosok. Henteu cukup dikucurkeun cai kana leungeun. Kudu digosok. Naon bahasa Australia mah? Diruru. Apa diruru? Jadi bayangan saliwat wuduna Imam Malik hese. Nu mata ku sabab hese geus atuh daripada nyusahkeun antal kulit jeung lain murim geus teu kudu batal da wuduna ge hese karunya kardeulanan. Ari ceuk si Imam Syafi'i mah paantal kulit jeung lain murim batal. Kari wudu da wudu geuring mah teu hese
Imam Syafi'i mah teu ngawajibkeun digosok. Jadi lamun urang wudu dianclomkeun ge jeje. Umpah beungeut pisankeun hoream ngagogosok tinggal lalapkeun we beungeut ka apa. Nawaitu doa di robil hadasi asgor lillahi ta'ala lep 3 kali jeje. Umpah leungeun teu keuyeung ngagosok kali anclomkeun ka bak asal caina loba. Celop. 3 kali. Imam Syafi'i mah wuduna baba mata kusabab babari kari wudu deui lamun paantel kulit. Tapi henteu mutlak kudu wudu deui. Dalam situasi tertentu Imam Syafi'i toleransi. Model jalma nu tawaf, sekre kumaha menghindar kulit sedangkeun lalaki mah pan teu beunang dibunian kabeh. Tak nu katuhu malah wajib dibuka make baju ihram. Baju ihram teh teu beunang dijahit, teu beunang dikaput. Anu geus dibulat-beulit. Entong nanyakeun itu ieu na. Da pasti ngebayang. Lamun teu make nomornya anu meureun kumaha? Geus teu kudu dibayangkeun nu kitu. Lalaki mah solenangkeun, tatak nu katuhu buka. Sedengkeun awewe teh teu beuni kabeh. Aya nu make sarung tangan, aya nu hanteu, sukuna aya nu nyeker, aya malah laloba nu nyeker, aya nu kaos kaki aya henteu. Pek lamun pagiling ngisi ketawapan lain hiji ngati kana 1000 antal batal rek kumaha wuduna deui sedengkeun wuduna kudu kaluar. Mata para ulama ahli fikih make toleransi dina kaayaan terdesak hukum menjadi longgar. Al amru idza dhaqa ittasa'a, hukum ketika sempit maka menjadi luas. Paantel kulit teu beunang ari dina waktu keur longgar mah. Tapi dina waktu keur pasedak-sedak teu kudu nyumput. Di bus saking ku apik nambung antal kulit jeung batur nepikeun ka nyumput hanapeun jauh atuh kudu. Biasa wae. Al amru idza dhaqa ittasa. Teu beunang ngadahar bangke komo bagong dina kaayaan terdesak mah boleh. Anu giridik teh ka tengah leuweung urang teh misalkeun dahareun teu mangi jeung monyet teu amprok biasana monyet teu sok ngabubuahan eueuh anu galepat teh katingali bugang bagong bugang haram tah halal haram sote lamun dihakan da teh dihakan mah teu haram teu naon haram sote lamun hukum asal daging bagong komo bugang haram diakan. Tapi karena situasi sempit lamun teu dahar bisa pae beunang ngadahar malah wajib. Tapi ukuran hirup. Maksud ukuran itu saukuran urang lamun dahar geus moal pae. Untuk kudu didengdeng sesaneun entong. Malah jadi haram. Saukuran urang bisa bertahan hidup boleh memakan daging bangke. Sanajan daging bangke bugang bagong haram aya deui bang haramna anak bagong hasil tina nikah haram kudu diperkosa deui ka anakna teh pangharam-haramna daging. Jadi ngobrolkeun fikih mah moal aya tungtungna kumaha lamun kieu ieu hukumna kumaha lamun mata fikih kitabna ratusan. Urang mah geus teu kudu mikiran kitu. Lain teu kabur. Mata kuring mah insyaallah henteu ria. Mudah-mudahan. Kikian teh teu naon sabab kuring teh wasilah ceuk kuring. Wasilah teh mun bahasa tataekan mah tarajena nih. Taraje kuring daek sanggup rela dijadikeun taraje ku batur asal bisa kenal jeung Gusti Allah. Jadi kuring lain rek ujub lain. Meureun da ece maca kitab di manaeun bisana kitabna ge teh nyaho bungkul-bungkulkanana acan lim tapi deukeut jeung Allah hayang lim halo deukeut jeung Allah hayang cara teh nyaho hukum teu pati ngarti dibejakeun eta ku kuring tah kuring teh pelayan saenyana mah ngaladenan batur sugan jeung sugan bisa deukeut jeung Gusti erek kumaha ogoanana jalma nu jadi pelayan erek kumaha riana jalma nu jadi pembantu kuring supaya ngabantuan jalma nu hayang deukeut jeung Allah lain kuringna geus deukeut lain
taraja ditincakan telen rumah sakit di luhur nganterkeun we ka batur supaya beunang nincakan manehna nepi kana tujuan. Jadi kuring teh pelayan di desanya, pelayan santri matak daek ngawurung pada subuh ngaji, pada maghrib ngaji, isya mun keur kayang ngaji, jimat kokoloyongan ngaji. Ayeuna ge geus dua tempat nu minta ngaji ditolak ku kuring demi jimat. Anjir. Geus aya teh nu ngalamar ngaji teh posan Ciborelang hiji Sangkanurip kabut. Sangkanurip bulan hareup. Minta malam Sabtu nu bae. Nu pikeun aku dibejakeun maloba nu nantang, biasana saberat cenah Pak Ustaz. Acing kita beri melendek nangan duit. Pada jimat ditara karena diberi. Kalau saya mikir. Kuring mah hayang muksugan we ieu jadi ibadah, amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi kebiasaan Nabi teh diantawisna nubi sunnah Nabi teh nikah. Nikahna Nabi beda-beda alasanana. Sareng Ibu Aisyah nikahna saur hiji riwayat mah 8 tahun yuswana. Mun SD kelas berapa? Kelas 2. Naon nikah motivasina tarbiyah, mendidik. Mepikeun ka jadi lagu teh panaina mun geuning. Abu Bakar ayahnya Aisyah mitoha Rasulullah. Bae hadis di robah kita lagu. Eta kebiasaan Kanjeng Nabi diantawisna naon nikah. Urang mah nu babari kebiasaan maca bismillah. Babari teh nyebut bismillah. Tapi lamun can jadi kebiasaan mah berat. Bismillah sote lamun madangna jeung sate. Tuhnya pangtarikna seurit atuh mah. Asakan we jeung sambal ieu jeung ieu ya muncang. Dia fokus menang saminggu satengah. Terus ting bau naon teh diambana ge bau muncang lain, bau jahe lain. Bismillah na ge po. Lur, halo. Oi. Maca bismillah hukumna naon? Sunah. Halo. Hukumna? Sunah. Coba aya salah ge meuli takon. Maca bismillah teh cek fikih sunnah, tapi awas cek tauhid mah wajib. Cek fikih mah sunnah, cek tauhid mah wajib. Sabab kadang-kadang urang ngayakinkeun segerna badan urang kumaha. Cik nu nyegerkeun urang sakanyaho urang saha. Gusti, tapi urang sok pirajeunan ngayakinkeun seger teh gara-gara madang. Gara-gara tuang. Nya gitunya. Cik nu nyegerkeun ti koro urang cai ta Gusti Allah. Nah, ada orang mah ilahar nu nyegerkeun ti koro teh cai. Bener teu keyakinan gitu. Salah teu keyakinan gitu. Mata bismillah cek tauhid wajib supaya yakin anu nyegerkeun teh lain cai. Nu nyegerkeun lain dahareun tapi Gusti Bismillahirrahmanirrahim. Gelegek nginum. Kana mah ngarti dicontohan aja. Untuk praktek bisik teu ngarti. Kalayan nyebat nami Gusti Allah abdi ngaleueut. Jadi ngaleueut nama perantara na wungkul. Hakikatna mah nu nyegarkeunana Gusti. Model der urang teh nginjem duit, boka tetangga, boka babaturan, saking kubutuh meureun. Anu saking atau geus nginjem duit ka kuring lah, da kuring teh beunghar ja meuning bageur. Tapi tong ngarinjem deui geus nginjem. Kusabab bageur kuring teh kurunyung teh aya nu nginjem duit teh kira-kira. Cenah Pak Ustad, hampura cenah teh keur butuh kami teh nginjem duit sabaraha cing teh ce asa kedik 2 miliar mangga. Bae gampang ngalamun deui atuh da. Hah? Atuh golosor we sabarata? 2 miliar. Cing eta lamun geus dibere duit, si ece hatur nuhun kana duit, tah hatur nuhun ka kuring. Ka duit. Halo. Hatur nuhun ka duitna, tah hatur nuhun ka nu mere nginjem. Mere.
ideng teh lamun misalkeun ceuk nuhun duit maneh nulungan kami keur boga kabingung sanyana kami teh BLT teu meunang corona teu kabere catatan mah bejana aya ngan dipenta disebutkeun eueuh kami teh tapi geus lain meureun lain hakna kami keun eta menubukieun engko meureun mah teh kitu ge kami mah teu kudu meunang kari itu mah PNW geus teu kudu gugulunu halo lain bantuan ti presiden lain da presiden ge teu boga duit eta mah duit rakyat papatungan dibikeun dibagikeun direkam moal sugan bali teh mah ada lain bantuan presidennya ge digawe digaji ge halo tanu dibagi-bagi ke bantuan ayeuna korongna kolorna eta mah duit rakyat dihijikeun ditampung dibikeun kanu butuh modal ieu nun ari geuring ka rumah sakit teh BPJS pan aya nu nabung ka pite gering-geringnya pan aya dipakena ke usaha kudu gering mending nabung tak gering teh mending kering nabung buka nabung ke model kitu eta teh duit tatapan papatungan anu ngilu BPJS dar aya nu gering dibikeun ka si eta heula da eta nu butuheunana duit nu molipek di negara teh duit rakyat saya halo tader teh dibere nginjem duit lamun urang nyebut hatur nuhun kana duitna pan meureun dicabaktaran kudu mere nginjem teh lain ari maneh waras kagelo pan dumuk aing nu mere nginjem duit teh geuning hatur nuhun kana duit ari maneh ta urang teh sanyana mah jiga nu gelo hatur nuhun teh kana cai teu hatur nuhun kanu ngieun cai gelegep meuni seger ieu sirop halo hatur nuhun duit maneh geus nulungan kami ari nu mari nginjemna kucap kiceum boro-boro hatur model kitu tamatak bismillah cek fikih mah sunnah cek tauhid mah jadi wajib ngabantuan keyakinan urang ulah nepikeun ka ngayakinkeun aya kakuatan salian ti kakuatan Gusti da hayang musik mah babahari saurengnya kadang-kadang teu karasa lain jaro ka kubur tuluy dituding musyrik di imah ge loba musyrik gelegek minum yakin segretina sirop musyrik Allah teu dianggap nyeri hati loba cemburu pangeran teh ke urang banyak sakit hati dengan tingkah laku kita cuy asik jabaning dititah taradaek ari lelebok aya pun barang tuang pangbekina kurang Australia itu rezeki ti pangeran gratis dinyalin dibere sare ku pangeran napas jantung berdetak saha nu ngadetakeun jantung pangeran mere teh kira-kira usum dititah hayya alas shalah bagusnya waktu salat teh kudu gandeng gogorowokan di masjid unggal mik gogorowokan saralat ngidang sorangan jam sakieu andang salat geus teu kudu gandeng da aing mah diadanan ge moal salat di kumah-kumah ge aing moal ka masjid kalau mun geus modal rek ka masjid ku ieu mau Australia kapok we ka masjid teh pae dulurna ambe rada gaya nyolatkeunana hoyong di masjid anak girining teh dibawa ka masjid ari masjidna reuaseun euy ari sia ieu kakek ieu ti mana ieu nu mendak cek masjid teh malah gaya yang panghareupna di salat teh ge nya mayit sok ditukang sok dihareup panghareupna sia teh mah polontong saumur-umur tara katajuk giliran katajuk hayang panghareupna ngan hanjakan teh panghareupna ge molor deui nya pika sabeuleun sia teh mah bunguk tara ka masjid ari modar hayang di masjid salat yang panghareupna gaya ngan nyakal molor bisik disalatkeun manten salat heula atuh da teu hese ambeh tenang hate ala bidzikrillah tatmainnul qulub lamun eling ka pangeran anteng tenang bari senang aya nu senang teu tenang aya senang luar biasa senang ka bedina ka mamangna
ngan hanyakal teu dibere tenang ku pangeran. Duitna mah loba ngan gulingnya jeung gasa unggal penting. Guling ka ditu gasa ka dieu. Sabab jauh jeung nu mere rezeki saha? Gusti. Jadi hidupnya tuh tersiksa. Sebab penting tuh ya. Lebih saya nuhun paingan jam 1. Palingannya nuhun jadi kasiksa ku sabab teu wawu jeung nu boga alam dunia nyatana Gusti Allah. Mudah-mudahan urang mah masih keneh eling amin. Amin ya rabbal alamin. Minggu hareup kaler ya. Pajar ta malam Jumat urang nepangan di buyut urang di buyut haur Ciaro urang itu nanti kacaketan lain ambuh-ambuh jarak ka ditu teh. Jalma nu dijiarahan ku urang apaleun aya nu datang. Itu ngarasa adem ayem jika urang keur geuring aya nu maturan. Bisik teu percaya jeung geura. Paraeh ti heula. Lamun urang nyekar itu nu di jero pakuburan teh anteng mecakeun merasa nyaman karena ada yang menemani. Percaya teh? Saya percaya teh ngalamun ge lah. Daripada ribet. Insyaallah jaro malam Jumat anu bade. Mudah-mudahan sehat sempat sadayana. Tasbih.